Puasa. Puasa nahan lapar jeung haus mah teu banga. Nu banga mah nahan biwir tina basa anu teu merenah. Nahan hate jeung pikiran tina iri dengki jeung prasangka goreng. Nahan panon tinu haram pikeun ditempo jeung ceuli tina haram pikeun anu didenge. Kudu diajar ngawengku nafsu. Nu ngawengku ku wujud merangan amarah nu nyaliara jeroan waruga. Ngalatih diri sangkan titih rintih dina niat ucap jeung laku lampah. Ngabersihan ati tina rupaning iri dengki. Nahan nafsu tina sagala rupa hasrat negatifna. Boga tameng benteng ngajaga raga ngariksa jiwa tinu naon rupi nu matak ngabaluarkeun kana kahenaan. Benteng teh ngandung hartos oge nyaeta penyedot ibadah anu sanesna. Contoh, nalika keur puasa mah aya lasa lebar mun teu taraweh. Ngarasa rugi mun teu ngaderes Al-Qur'an. Kana salat husu nepi ka tepat waktu. Ngarasa kurang mun henteu zakat infak. Ngarasa ngarasula mun henteu silaturahim. Bulan puasa ngajadikeun panarik ibadah anu liana. Teras amalan jeung paripolahna ngajaga pikiran jeung pagaweana. Puasa tina pikiran anu gorengna. Lapar dahaga lungse niatkeun ikhlas karna Allah Ta'ala.